datang mesti mana heula. Nulungan heula tatangga. Nah, aku naon tetanggana? Pingsan. Pingsan gara-gara naon? Lila ting make masker. Geus ka dokter, Can. Satu. Kunaon cenah penyebabna, Cek? Cek dokter mah pingsana gara-gara ngamuan bau sungutna sorangan. Ini asa rapih gitu, bah. Nya mah ngaja. Bawa-bawa abah mah beger deui nya. Sok gagabah mah hayang we atuh mah abah teh dangdan. Nah, lu satu bah kudu kitu. Ya mah ngaja abah dangdan teh ame disebut cakep kumaha. Atuh hari hayang disebut cakep mah bah teu kudu dangdan, cukup we nyieun pantun di hareupeun emak. Sok geura cobaan. Jalan Banda lewat bundaran. Cakep. Jangan lupa membawa obor. Cakep. Jika Anda butuh hiburan, Cakep. jangan lupa nonton skateboard. Cakep. Nuhun mah. Keur naon Aa meninggal hulang kitu? Lain ngahuleng Neng, AAT teh keur ngadoa. Ngadoa naon, A? Semoga suatu hari nanti calana jero AA jeung calana jero Neng ngahiji dina ember anu sarua. Otong. Tong, ka dieu. Aya naon, Mak? Ulah ulin wae atuh, Tong. Sahan lin wae, Mak? Ya Otong atuh, anggur ge kerjakeun tugas, diajar sing bener. Mamah teu apal. Tadi Otong geus ngerjakeun tugas. Adi iraha, Tadi nepi ka jam 11 beurang. ari mulai diajarna. Jam 10:58 menit. Mbah, Abah, aduh, lain itu di jalan meni rame pisan jelema. Aya naon, Pi? Aya kejadian, awewe dibegal. Eta mah kapanggih ngan saukur make celana jero. Waduh, teganya jelema kuat ngabunuh kitu. Kira-kira Pi, eta motifna naonnya? Motifna kemang-kemang aya renaan, Bah. Teu ulin, Pul. Entah, Mak. Dari sirah pakai liar. Kudu bersyukur atuh, alhamdulillah Epul masih kena bisa lieur. Bersyukur kumaha, Mak, pandepul teh sering liat. Nya bersyukur atuh, Pul. Epul teh masih kena bisa lieur, jeung rieur. Tandana eta Epul masih kena boga sirah. Bah, nah aya mah Abah teu ngarokok. Eureun tong ah. Alus atuh, Bah. Halus kumaha ri Otong? Salin sehat jeung irit pengeluaran, Abah oge bakal ketempo ngora. Wah, benar eta teh tong. Otong maca dina buku, lamun lalaki nu teu ngarokok bakal kaciri leuwih ngora dibanding jeung akina. Di tempat-tempat teh asa juga nutunduk gitu, Ceneng. Oh, Cak, kurang sare. Asik atuh, geus sesonoan meureunya jeung salaki. Boro-boro sesonoan, Cak. Kan salakina oge jauh, gawe di proyek. Nya kunaon atuh, Ceneng? Teuing, Cak, teu tunduh we. Loba pikiran meureun, Ceneng. Siga nama, Cak. Geus menghadap ka kenca, teu tunduh keneh. Menghadap ka katuhu, teureub keneh. Cobaan atuh, Ceneng. Menghadap yang maha kuasa. Eca.
Nah, Neng. Hari AA sayang teh Kak Neng. Sayang atuh AA makan Neng. Namun emang AA sayang Kak Neng, sok umumkan ke kabeh dunia bahwa AA sayang Kak Neng. Teu kudu diumumkeun ka dunia, Neng. Cukup we dibisikin ka telinga Neng. Kalau Neng itu adalah duniaku. Geus balik deui bah di pasar teh. Nya, Mak. Ongko rek meuli jas hujan paragi momotoran. Tapi naha kalah meuli payung. Mak, tadi nama meuli jas hujan, tapi dipikir-pikir, masa mending beli payung. Sok ngaco abah mah. Maknya momotoran kahujanan make payung. Kuduna ge make jas hujan atuh bah. Mak, nu penting mah manfaatna. Manfaatna kumaha ri abah? Payung mama nyaman, bisa mayungan orang di waktu panas jeung hujan. Coba jas hujan, emang nyaman gitu dipakai papanasan? Tung, geus peuting lain geura sare. Can tunduh mak. Biasa ge geus tibra we ya kieu mah. Nya mak, otong rek sare tapi minta duit heula. Minta duit yang naon otong? Tepuguh mak, ontong mah lamun rek sare teh nyakuan duit. Aya wae tong. Rek jajan naon atuh aya kieu? Lain yang jajan mak. Bisi engke otong ngimpi naik angkot, rek di mana mayarna lamun teu bawa duit mah. Mari yang disebut cakep mah bah teu kudu dandan. Cukup we nyieun pantun dihareupeun emak. Sok geura cobaan. Jalan-jalan. Sok ngaco abah mah. Maknya momotoran kahujanan make payung. Kuduna ge. Action. Naon cenah penyebabna? Cek dokter mah lila teuing make. Cek dokter mah. Cek dokter mah. Cek dokter mah pingsana gara-gara ngamuan bau sungutna. Sorangan. Sungutna sorangan. Tonton juga Bapak. Ya, dari situnya. Nah, sini ayo we. Lancar. Apa kunaon penyebabna jadinya? Ya. Impro action. Emang kunaon penyebabna? Cek dokter mah gara-gara ngamuan bau sungutna sorangan. Ya. Mapura. Cek dokter mah pingsana. Nah, cek dokter mah pingsana. Cek dokter mah pingsana gara-gara ngamuan bau sungutna sorangan. Nah, lancar ringnya. Ya, siap impro action. Cek dokter mah Jadi penyebabnya ya impro action. Emang kunaon cenah penyebabna? cek dokter mah pingsana gara-gara ngamuan bau mulutna sorangan. Ya, impro action.